Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sadayana, abdi Dwi Putri Handayani dangat ieu simkuring kapal pencenan janten panumbu catur sawala kelompok anu bade dijejeran ku kelompok ieu. Anu bade dipedar ku kelompok ieu ayeuna perkawis arti sarta bahayana COVID-19 atau disebut oge coronavirus. Nanging sarta acan dijelaskeun materina simkuring bade ngawonohkeun anggota kelompok saurang-saurangna. Anu palitengan aya panumbu catur hiji nyaeta Gunawi sarta panyatur dua nyaeta Elvira. Sareng anu palikiwa saderek Abim, Hikmah sarta Jiko anu jadi pamilona. Saderek sadayana supados teu nyangkolong kana waktos manggakeun saderek Gunawi sareng Elvira ngadugikeun materina. Atur nuhun ka saderek Putri anu parantos maparingan waktos kasimkuring kanggo ngadugikeun materi anu COVID-19 atanapi coronavirus. Saderek sadaya simkuring bade ngajelaskeun naon eta COVID-19 teh. Corona dina basa Latin nyaeta sapertos mahkota, sedangkeun virus corona mangrupikeun virus sapertos mahkota anu tiasa nginfeksi napas mimiti nyerang kota Wuhan atawa Cina. Maehan leuwih ti 1000 urang ayeuna virus corona terus nepi ka negara-negara anu lain jeung oge ka negara urang. Tak kitu saderek Gunawi mas salajengna anu baris ngadugikeun teh ku panyatur dua kinten-kinten selanjutna didugikeun ku mangga urang barendungan. Simkuring bade ngadugikeun bahayana virus corona. Virus ieu oge tiasa nyebabkeun infeksi pernapasan anu parah, sakartos infeksi paru-paru atawa radang paru-paru. Jeung oge coronavirus mah bisa nyebabkeun kematian. Jika ayeuna di negara urang keur loba anu beunang coronavirus bisa sampaikeun kematian. Ya oge gejala anu nuduhkeun yen jalma kasadang virus corona nyaeta demam atawa suhu awak di luhur 38 derajat Celcius, batuk garing, hese dihirupan, teu tilu rasa, sesak napas jeung nyeri sirah. Saderek sadayana panyatur kahiji nepi kadua tos ngadugikeun padarenganna. Ta salajengna bilih ti para saderek aya anu teu acan jelas ti paparingan waktos kanggo ngadugikeun patalakanana atuh ayeuna mangga ka para saderek dihaturan kanggo ngadugikeun pertanyaan atawa pisaran. Langkung ti payun simkuring ngatur nuhun parantos ti paparingan waktos kanggo tumaros nu bade ditaroskeun nyaeta kumaha carana urang bisa ngamastikeun lamun urang kasarang ku corona atawa henteu. Tak kitu patarosanana teh kumaha carana ngecek agar urang teh kasarang corona atawa henteu sarta diwarokan dianggatkeun ka panyatur hiji. Cara ngetes atawa ngecekna nyaeta uji rapid. Ayeuna tos aya di puskesmas, rumah sakit bilih aya anu rapid tes. Kumaha saderek panaros walaran eta anu dimaksud ku saderek teh? Nuhun laras pisan. Sok mangga bilih aya anu bade nanyakeun deui ka panyatur hiji jeung dua. Langkung ti payun simkuring ngaturkeun nuhun parantos di paparingan waktos kanggo tumaros anu bade ditaroskeun nyaeta aya teh si obat atau vaksin pikeun antibodi arurang sadayana. Tak kitu patarosanana sok mangga dijawab. Nya muhun aya vaksin jeung obat pikeun antibodi tos aya vaksin kahiji sareng kadua jeung katilu. Ayeuna mah vaksin di Indonesia tos gratis teu usah mayar. Kumaha saderek panaros? Nuhun leres pisan berarti abdi kudu vaksin ambe kudu boga antibodi sorangan di awak. Nuhun Kang. Sok mangga sahadeui anu bade tumaros sangkan kana kaayaan coronavirus teh. Langkung ti payun simkuring ngahaturkeun nuhun parantos di paparingan waktos kanggo tumaros anu bade ditanyakeun ku abdi nyaeta kumaha cara urang ngacegah ambe teu beunang atawa kaserang ku virus corona. Sok mangga dijawab ku panyatur eta virus teh.
Sarana nyaeta urang kudu nganggo masker amun bade ka mana-mana sareng kudu sering cuci tangan ambe selalu bersih jeung hiji deui kudu bisa ngajaga jarak minimal 1 meter. Kumaha saderek panaros terus can? Mun teh leres pisan hatur nuhun. Kitu saderek sadayana materi anu dipedar di kelompok ieu teh. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.